Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Kintan Maulani Putri di kelas 11 IPSIG. Abdi di dia pada macakan biantara tentang perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kesempatan ieu urang sadayan atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipikahormat ku sim kuring henteu karawosnya tos 3 tahun geuning urang aya di dieu anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna saleresna urang sadaya teh bakalan papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugi amal sareng ibadah ibu bapak guru anu tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter kenging wewelasan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula ti abdi anu tos ngamakilan rencangan sadaya. Kirang lebihna nada dihapuntenkeun ku sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.